carios pangkulona nyaeta dina luhur cadas anu ngampar Raden Abimanyu Pamilon ti Nagara Amarta ti daerah Madukara putra Arjuna Panengah Pandawa anu nuju tatapa disalebakeunana Astra Jingga sareng Dawala anu parantos bade nyayogikeun bilih Abimanyu gawe tina tapana kakang silaing kade kitu cu ulah ngagarewahkeun teuing jak kade-kadekeun dewek dek nungguan anu tatapa kitu barudak ja kamaliwat tadinya alah waranaas eta syarat tong ngeret nepi ka kitu duh aya kene di dieu mah euy aya kene di leuweung di kampung lu naon turaes raya tong seur teuing ngareret ah bilih disebat teh gablek pucus make jeung tong ecelok sagala kaituna mah tong ucelak ecelok bilih teu kabayar aduh hulujeng tepang ieu ka Payayat ka Bapak Romeli wah pengamat teh euy nya cing panjang Yuswa ageng milik sakula wargina amin akang Pak Insinyur Ernawan Pak Insinyur Ernawan di Dinas Peternakan Pak Hera Kang Deni Rukada DPRD Sekretaris DPRD aduh Komisi D teh Eyang Atin tos sehat deui sareng si teh na ka dieu tuh aya nonton nepi TV si Ma Ageng ti Bogor indung dewek di Baranang siang cing damang ma ieu tuang putra kieu we geuning ngala duit teh alah Pak Haji Ikin di Panumangan Ciamis nuhun tarumpahna Pak Haji Rahmat itu Pak Haji Rahmat leunengo sareng Pak Haji Wahyu Pak Haji Asep Pak Haji Hamdani Parullah Wilson Bapak Pak Haji Apo meuni anak kok eta Kang Jajang Sarijadi Kang Jajang Sarijadi na jadi itu aduh kacan kulam nuhun nya siabahanen deui itu ti Cigareleng Pasarikan Pak Haji Oro Pelurah Jaki Asep Ana aduh itu Asep Ana meuni teu ngiring aduh sanes ngiring teh ka rombongan anu sanes
buka domba deui dewek ieu ti Paohan. Ti Pahoan. Heuh Pahoan. Ti Holih Bandung lo dicecep dewek. Beres kan Dumeh dewek ditinggalkeun paeh ku si Seta. Heeh, kabebeng guru sampo dulu. Kon karacunan. Mau isi apik teh kitu Kang aya. Pak Dedi itu tidak go resort. Aduh. Pak Haji Dedi. Oh Kang Haji San ti Arjasari dulu. Aduh nengo jeung si Sarkaep. Sarkaep. Alah, ampun cing Pak ya. Haji Apo eta jono. Pak Adi. Alah. Ya. Tadi kasih dewa lagi cu. Alah. Dulu itu Bapak Haji anusan ka Mekah. Kalau eta Ujang Mulyono ngeber-ngeber panah. Iya, Ujang Mulyono ngeber-ngeber panah nuhun. Kalau eta nama jika Kang Nanang gitu tekan kamu potongan doma gitu bisa nih. Aku maha we atulah. Anu penting mah, hah? Iya, ngabobotohan doma Kang Oman Batu. cengke Karek sabaradir tan dunungan teh tatapana. Karek 2 poe jeung ayeuna. 2 poe. Tong ngeret. Bisa dana melung. Tobat. Lagu naon euy? Tongeret teh.
sugan teh. Ayo sugan aing koncom gondrong. Atau lagu ewer-ewer gini. Butut. Aduh, loba nama gini minta lagu teh mobil butut. Nah, dan waralus geriab kene. Lainnya saya kalau rupa ge kudu ngalagu. Ngalagu jeung ngalagena kan. Ngalagena. Heeh, tanu kacida pisan mah ngalalau. Teu kudu diala dikirim. Lamun maksudna mah ngabodor nya si eta. Deudeuh yayi. Nya Tong sering maksakeun teuing anjeun ayi. Isin lain kuna naon. Isin ku SOS isin. Isin ku SOS. Isin ah. Ai Syakira tiis mah tong diomongkeun ah. Ulah. Dek karunya kana kurungan ai kitu teh. Isin ku api. Naon? Singa rumah sakeun sia teh hirup teh kurang uyah, ai dahar jeung uyah wae. Ngomong uyahan sia teh. Aduh ampun. Ya. Naon? Dulungan urang teh keur tapa. Sabab bisa nagara Bakawaluya lamun dipingpin ku Satria Piningit. Satria Piningit teh nyaeta jalma anu kaancikan ku Wahyu Cakraningrat. Tuh. Dina syariatna Wahyu Cakraningrat teh lamun diudag kana bahasa, ai wahyu teh nyaeta firman Allah anu ulah dimangmangan deui. Ai cakra teh seukeut ka ditu ka dieu. Seukeut pikiranana, seukeut paningalina, paningali lahir, paningali batin, pangdenge lahir, pangdenge batin. Kana ucap-ucapanna ge sarareukeut. Hartina eta jelema teh moal katipu batur. Moal bisa kabohongan ku batur sabab panempona geus eueuh hijab. Moal kabobodo teh nya, moal kasamaran tingali. Bakal bisa nganyakeun kanu nya, bakal bisa ngalainkeun kanu lain. Hartina ngadek sacekna nila saplasna. Dina sagala papasoalan memeh nyieun hiji tinakan teh, wo dipikir dibulak-balik eta teh migawe tina dalil antal mautu qoblal mautu. Hartina kudu bisa maot saacana mati. Realisasina beh dieuna kana pagawean anu leutikna we ieu mah samemeh nyieun tindakan atawa nyieun pagawean teh pikir heula bulak-balik nah eta pagawean teh ngarugikeun nah nguntungkeun penuh dengan pertimbangan nu disebut nganjang ka pageto teh nganjang ka pageto teh cekolot baheula tuh lamun ngomong kudu geus pok. Lamun geus init-initan kudu geus nepi memeh init teh ngan omat lamun pang initan tina durukan da kaituna ge jadi ruhak jadi lebu. Ari keur bener mah bener lamun ini tina durukan kaituna teh gugur memeh tempur perlaya memeh perang pati teteh memeh jurit tuh jadi memeh init-initan teh dahar heula atuh. Tapi si Akang mah sagala rupa oge ieu ai bangsa urang mah kapan nuju jeung budayana aya budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban jadi memeh ngayakeun tindakan teh ditek-tek dibengek heula nete taraje insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalamen tati kotok teh aduh kacaba ku aing tah aing itu jadi cilik putih selak numpak tak cek aing oge tong ngabodor teh oge kitu da watir ka aingna oge atuh garing era ku si Sule era aduh era ku Jang Sule era ku si Obin Suarman era aduh sos SOS heuh gitu euy tibatan ngabodor mah
eta we Kang Abdul. Itu dah. Ulah ngabodor siling mah era percayakeun ka SOS. Sok. Mending ge SMS we SOS. Gitu tah. Era ku Pasugriwan, Pak Barman. Pak Barman eta teh gede jasana ka urang. Kudu mulang tarima teh teh kerja teh. Gitu. Ya, heeh. Urang init-initan ka dieu teh dibekalan deuleu icupan Usaha tah. ku Pamardiano. Oh, Pak Mardiano tidinya ti Cianjur Selatan. Ti Cianjur Selatan heuh. Wah, beres. Kang eta bager, Kang eta. Bager eta mah jelemaana jeung kanu kicu kanu kieu oge teh mah bisa nganteur. Nyakur mah jeneng bager. Keur beunghar teh mah bager bagja we nu kicu mah. Iya, geura kue urang teh heueuh buka ingetan sararea nya. Nah, Resi Dodi ke Pasang Sarang. Oh, kade atuh ulah eta teh urang-urang nyaksian itu we nuju tatapa heuh nya da kitu. Ieu euy.